Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Amprok jeung Tukang Cilok. Emang kunaon Ki tukang cilok? Ki Kampak keur jalan-jalan, biasa lari paginya pakai sepeda. Lari nanti lempang pakai sepeda. Amprok jeung tukang cilok. Bah keur naon? Abah keur niis jang. Niis isuk-isuk. Nya eta abah mah da niis ge sok isuk-isuk. Sugan teh cilokna teh ayaan Ki Kampak rek meuli teh ieu mah lain cilok jang. Abah mah keur mulungan botol. Oh, pantesan sok niis isuk-isuk. Jadi ngobrol jeung Ki Kampak teh di handapeun tangkal angsana nya. Baheulana teh kieu, sapoe dua pole teh asupna baheula lah. Boga duit 200 pake dagang cilok. Beak teu mahi cenah ge. Akibat sepi dagang teh. Akhirna alih fungsi. Alih fungsi naon Ki? Mulungan sampah ayeuna teh. Botol aqua paku naon di pulungan. Ai sugan Ki Kampak mah cilok. Da make gerobak cilok. Naik meuli tadina mah seukeur budak. Ai heug teh lain eusina teh botol paku naon. Cuman alus. Ieu aki-aki semangatna tinggi. Bener bah. Hirup mah daripada pulang paling Ki Kampak teh. Da abah mah jag-jag keneh. Alus ieu mah itung-itung ngabersihkeun lingkungan. Sok di mana-mana. Ieu mah sok menang loba bah. Ah nya lumayan jang ai sapoe 50.000 70.000 mah menang wae cenah. Oh, alus cek Ki Kampak teh. Ai kitu mah manehna ngeureuy ngadodorong make ieu, make gerobak cilok keneh. Di eusiana mah kitu, lorongsokan. Sugan teh tukang cilok tadina. Tah ieu semangat aki-aki tapi tidak pudar.